Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugus simkuring dipihormat kulawargi Jembarti calon panganten pameget nu dipihormat kulawargi Bapak Bambang Sugianto kali kulawargi Jembar Ibu Iis Ismayanti ngajajapkeun tuang putra calon panganten pameget Rama Maulana Dwi Saputra Sarjana Hukum. Hormat simkuring kulawargi Jembarti calon panganten istri nu dipihormat kulawargi Jembar Bapak Haji Timo Muhari. Ngajajapkeun tuang putri calon panganten istri Dr. Lani Mohriani. Tehilap para aparatur pemerintahan desa Tanapi Kelurahan, para alim ulama, para kiai, ustazah, kesepuhan, guru-guru, para tamu kehormatan, Bapak, saudara Ibu, keluarga ti calon panganten pameget, keluarga ti calon panganten istri, anu sami-sami sumping, anu hapunten tetiasa disebatkeun hiji-hiji. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji sinareng syukur hayu urang sami-sami panjatkeun kana Zat nu Maha Agung Allah Azza wa Jalla. Kalaya nikmat mantena, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat. Urang sadaya tiasa patepung rawuh silaturahmi ngadedel doa prosesi akad nikah dina dangat ieu dinten Sabtu kaping 16 November 2024. Hapunten anu kasuhun Bapak miwa Ibu abdi ngadeg di dieu cumarios salaku pangjajab acara nepangkeun wastapun imanuga sareng reng-rengan ti you organizer wedding organizer nu insyaallah bade mandu acara dugi karengse. Begituna supados ieu acara kenging kaberkahan ti Allah Subhanahu wa taala hayu urang sami-sami ngabika ieu acara ku ngaos kalimah basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Parantos katingali kurang sadaya rombongan ti calon panganten pameget. Kukituna hayu urang sami-sami dangukeun bade aya sambutan nyerenkeun wawakil ti asmana sepuhna calon panganten pameget. Anu bade didugikeun anu dipihormat Bapak Ustad Faizin disumanggakeun.